wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Hadirin kaum muslimin muslimat anu mulia, dawuh Nabi ngeunaan masih midamel sae ka Ibu Rama. Wa qala jeung geus ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalmana ada nganyerikeun si jalma walidayhi ka ibu ramana au ada atawa nganyerikeun si jalma ahadahuma kasalah sahijina yadkhulu maka bakal asup si jalma annaro kana neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa qala jeung geus ngadawuh Nabi alaihi salam hikayatan halna nyaritakeun. Nabi ngadawuh ngawartosan dawuhan anillahi ti Gusti Allah taala. Jadi nu ngadawuh na Gusti Allah dicaritakeun deui ku Kangjeng Nabi sekurang Australia mah tata lepa tata cek Kangjeng Nabi kul ngucap anjeun nu nyariosna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi kul ngucap anjeun lil bari pikeun jalma nu migawe hade liwalidayhi ka ibu ramana i'mal migawe anjeun makana perkara syika anu ngersakeun anjeun. Cek Allah Muhammad bejakeun ka jalma nu migawe hade ka ibu ramana jung rek migawe naon bae ge bebas naon sabab fa innallah maka sanyana Allah yaghfiru eta ngahampura Allah laka ka anjeun. Jaminan jalma anu migawe hade ka ibu ramana bebas migawe naon sabab Allah ngahampura eta dosana. Wa qala jeung geus ngadawuh Nabi alaihi salam birrul walidain ari migawe hade ka ibu rama kafaratun eta tebusan lil kabairi pikeun pirang-pirang dosa gede. Wa qala jeung geus ngadawuh alaihi salam man sing saha jalmana wadoa nyimpen si jalma ta'aman kana dahareun saha jalma nyimpen asrut nyimpen cilok anil jeung sajabana thayyiban anu ngeunah fi baitihi di imahna tapi wa akalahu jeung ngadahar kana eta to'am duna walidayhi salian ibu ramana ngana hanjakal nu ngadaharna teh lain indung bapana teu dibere we indung bapana ahramahu mangka ngaharamkeun ka eta jalma saha Allah taala ladziza ta'amil jannati kana enakna dahareun surga. Balik di PM meuli tahu
indungna ningalieun kajaba mun teu ningalieun nepikeun ka ngaruy Ngarei. ai kabita teh Ngarei. iya nepikeun ka karas muruy Muruy. balik ti PM meuli awuk katingalieun ngajingjingna jabanding mangkaning haneut keneh Aduh. inungna nepikeun ka nepi teh muruy ngarecelakan minta teu wani da kabeneran irit KPM na jeung minantuna ari minantuna pengalaman Allah bakal ngaharamkeun eta jalma menikmati kanikmatan dahareun surga. Itu Alqamah, Alqamah sahabat Nabi nepikeun karek maotna teu sanggupun maca kalimah thayyibah. Sasakala gara-gara nama indungna nyeri hate. Dumeh eta indungna kabita dahareun ku Alqamah teu dibere sabab sieun ku pamajikan. Meureun Alqamah teh termasuk anggota suami takut istri. Akhirna indungna ngarentet nyeri hate nepikeun ka Alqamah dina ujung umurna teu sanggupun maca kalimah barang disapejakeun ke sahabat ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah Alqamah meuni hawatos nuju nazah teh keur nyabut nyawa kakerpekan we bibirna dituntun maca kalimah thayyibah teh teu sanggupun cek Kangjeng Nabi ieu mah moal salah lamun moal salah berarti benar atau disusul Kangjeng Nabi ku sahabat piwaran ningali kondisi Alqamah nu keur ada cek Kangjeng Nabi nya ka mana indungna ieu Alqamah rumawi Gusti cenah teh acan kapendak dugi ka ayeuna nah hapan saimah bareng sumuhun cenah Gusti jungjung garateangan di mana indungna piraku anakna keur sakarat meuni eueuh nonghol geus waktu disusul di kulipek ka mana-mana kapanggih disaung atau cek sahabat ibu hapunten itu cenah tuang putra Alqamah nuju sakarat geuning dituntun kalimah thayyibah teh sanggemun panan caket pisan jeung Kangjeng Nabi nah eta indungna kalaka miceun beungeut teuing mangpengkeun ka mana beungeut di barang harita eueuh beungeut teh dipiceun dipulungan di ku sahabat aduh cenah lebar ibu tang dipiceunan eta paman teh ngan ngabalieur we henteu teu dipiceun atuh dibejakeun we cenah naha kitu cenah nyusul ka dieu mulai ka nyerian bisa rumawi cenah Kangjeng Nabi miwarang milarian ibu dumeh Alqamah hawatos eta nyawahna kapendek tina tikoro tapi teu bisa ngaluarkeun kalimah thayyibah sedengkeun kalimah thayyibah mah teu kudu calangap ge bisa coba ngaca bibirna teu kudu ngawak ge bisa sok rek latihan la ilaha illallah bari rada cangkem mingkem ge bisa cek ibuna tedek kesudi abrik-abrikan amit-amit coba ngorok kalurong keun we paeh aduh cenah ibu hawatos rek karunya rek kumaha ge anggar rekeun si eta mah da masih kene sieun ku pamajikan wah cek sahabat berarti ya aya masalah atuh laporan ka Kangjeng Nabi Gusti Junjunan kapendak ibuna teh di mana aya we di tempat mencil nah cenah teu kabawa alimun opana nah teu karunyaeun cenah ka budakna nah pokna teh cenah jeung rek paeh mah paeh molihan ngawitan mah abdi repot nugikeun ka
Hendakan pamunteuna dan micen. Orang diamprokan nyebatkeun nami Alkoma teh langsung micen beung. Untuk bisa kapulung deui. Cek Kanjeng Nabi nyanggeus aya nu make bejakeun pesen terakhir. Lamun ibuna teu nepungan Alkoma, kami rek diduruk. Duh ayeuna anjeun ngumpulkeun suluh. Neangan naon we nu garing kira-kira bisa meulem awak jelema. Cek Kanjeng Nabi atuh giridik teh sahabat nepungan deui ibuna Alkoma. Cek sahabat ibu hapunten amanat ti Kanjeng Nabi nuhunkeun widi Alkoma teh rek dibeulem. Nah cenah bet dibeulem rada ngarenjak. Daripada kabeulem di neraka mending di dunia kasaksenan ku jelema. Dikitukeun mah sagoreng-gorengna indung. Anggar we meureun dina atina mah boga rasanya kanu jadi anak. Halo? Hai. Paingan anu aya jati-jati papan baruruk teh. Papan. Buruk-buruk papan mahoni. Papan jati. Jati ongko. Buruk-buruk papan jati. Naon ka ditulis? Geus. Ngopi meureun. Atuh buruk-buruk kahujanan papanjang. Meureun dina hatena mah deudeuh teuing anak aing kudu dibeuleuh. Menang koceak jengek ngaluarkeun ge disebut juru napae. Ayeuna betrek dibeuleuh deudeuh teuing cenah koma. Maneh teh kurang ajar ka aing nepikeun kasieun ku pamajikan ge tetep anak aing maneh teh cek geureun tersinggung. Cenah pilih pada ngiringan cenah ibu ka ditu heueuh hayu cenah kitu-kitu teuing kami teu tega. Nyawang cenah budak kekerepokan hidup di paehan dibeulung kusun atuh giridig we dibonceng saha teh Indungna sapanjang jalan ibu nate meureun ras inget kana kagorengan Alkoma lumeh kamari malam rebo balik ti PM meuli awuk abi tarek ngomong teu bisa dan adalah banget minantuna geus dikulunan manten memeh asu geus jamedun aduh ai kami cenah mu ngaganggu rumah tangga nu jadi anak daripada gara-gara awuk pamajikanana pasea jeung anakna mending kajen ngabelaan ngecela kapita ku awuk nepikeun kamu roy dari ngaroynya muruy nepikeun kamu pondok ning dongeng gancaning carita prok we amprok ibuna jeung Kanjeng Nabi cenah ibu damang cenah Gusti Nabi sumuhun ieu numawi abdi meuli hawatos ditata di ngantosan Alkoma sahabat anu ngajejeret teu kersaeun nungtun Alkoma pila kadar maca kalimah thayyibah ngan abdi teh ngaraos aneh we dumeh Alkoma teh sahabat caket nah geuning bet ayeuna dituntun maca kalimah thayyibah eta bibirna ngonci sabada harita pamajikanna aya di dinya ing sreuk ceurik muni jeung jeuriheun Erih ini aja we biasa. Itu kakara nyaring teh kulit jam 8 kurang 10 menit. Kakara eling yang kakara nyaring HS. Eta mian karunya ka Pak Darto. Mian da kawas kieu. Pamajikanna di pinggir kasur keur nyekelan we Mas Alkoma. Bari ceurik nepikeun ka Riha pokna teh bapak atau maka kami teh motor pan 10 bulan karunya kami kejeng saha kita teh ka hutang motor cek Kanjeng Nabi ibu cenah cobi tingali itu menit deudeuh cenah ka Alkoma barang dipiwarang ku Nabi ngaredek segrok eta indung teh ceurik munikeun ngaguk bener tamunya ada barek sarajeng sarah anjing
guk cenah dede Gusti Nabi goreng-goreng ya anak kuring teh udah gelo burung palung ya menang kami ti kocak dengan kabelaan hirup diurus dikikirik dibikin jadi bulldog kuping marto cenah sahabat nu diutus pun anak pada di bolong dodoh teuing kudu bolong-bolong gitu madengi kokot seakan lagi ngabayangkeun geus teu kawasa tah cek Kangjeng Nabi omong gara udah dihandap mangga nguping sautusan Gusti nembe Alkoma bade dibeuleum malihan saliratus ngempelkeun suluh sakitu seueur cek Kangjeng Nabi sumuhun daripada angkepun anak cenah di neraka diduruk mending di dunia kasaksen ku kabehan ari moal dihampuran cenah na kitu gaduh kalepatan naon dugikeun ka kawas kitu kumaha cek indungna teu gaduh ari kalepatan mangan eta we basa PM kamari pas inget deui kajadian poe katukang bawa bahasa-bahasa budak nu kaluar turun di motor membawa bungkusan mending ngebul kene awuk teh ngebul kene nya ting teh cenah ting awuk ting asrut mun awuk ngan abdi teh bade nyuhunkeun teu wantun da kalasan sareng minantu ari minantu abdi pantu katawis ku salira ge remusna teh kawas kitu biasa ningali naon we cenah ningali pinantu teh ngan demi kebahagiaan rumah tangga anak abdi teh teu nyariosna ngomongan deui cidung ieu we nepikeun ka rek meuli KPM nuju teu gaduh artos abdi teh ngan supe ka kamar ras dinu hate teh asa teu ngeunah dede teuing budak menimbung nawaran-nawaran geus acan baca cik padahal mami ada ieu awuk kajen teh diberenyaan ge nya basa-basi ieu mah dahan teh dikoloyong we ka dapur duaan kadenge cenah teh Gusti bala kecerakan ceplak ulah cenah minantu abdi mau digikeun kakak tingali teh jeung daun-daunan entar dihuapkeun mah dicakal maksudnya dina morokan geun dihuapkeun atau dengan cakakak cikikik seseurian asa bekitu enak we cenah hate teh meureun eta gara-gara nya teu ngeunah dahareun teu katawaran Alkomah nepi ka dieu ayeuna mah wayahna ari ibu masih kena heman ka Alkomah dede teuing eta teh budak kuring hiji-hijina uang bapana neuteun si Alkomah ge waras da beungeut teh ngahari pisan teu dipijeun sa sieur sieur kan no masuk adanya teh sieur teh jeung beunyeur sasieureun sabeunyeur nah beungeut anakna teh teu dipijeun sabeunyeur meureun sieur teh saleuntikeun beunyeur kitu dedeh teuing heman punya anak kabina-bina Gusti kasih Alkomah teh nya moal nepikeun ka meunang jodoh deket tempatna mah ngan muriling heula we ambe rada rame cenah tadi kamari tinggal celokan itu muter heula ka ditu ambe variasi teu heman teu dedeh mah mal dijodohkeun mal hirup nepi ka kiwari Gusti Nabi tah ayeuna make wae cenah ibu geus peuting cenah ieu mohon cenah kumaha katingali Alkomah keur ngapa-ngapa abdi kedah kumaha cenah Gusti Nabi ari ibu pek ayeuna mah buka hate ibu sing lagamana jembarkeun lahir batin pun anak ieu teh keur sakarat anak ibu keur sakarat hampura dosana ambe babari jalan rek balik atuh barang ngadenge kitu Alkomah keur sakarat ibuna langsung nubruk awak Alkomah nu aya dina ranjang teuing kasih
Hampura koma lahir batinkeun masalah awuk mah magerek meuli. Kan hanya kamari teh maka duruk ka jurung ku hayang manten manyeri hate teu katawaran-tawaran acan. Ayeuna mah dihampur lahir batin celik putih celak herang. Cang bulan hiji ngancana jigatan lega jalan menang nyapuan bari menang ngapel dihampura lahir batin kase. Nah barang indungna nyerita kitu ujug-ujug alqomah maca kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dicabut nyawa ku malaikat Israil meuni babari bari pamunteunna katingali sumringah bunga nepi ka maotna husnul khotimah. sabab alqomah geus eueuh urang tutup lawang sigotak bisik hirup manteh. Harap di mana? Dalam raja. Enjing tadi digenteng mengajina kuring dan pada hampura tuh makai udang-udang dipoto di Facebook acing dikurang gaya kuring itu juga bahasa. Eta riwayat kalau ningakeun ku sahabat-sahabat nu sanesna pieun teuheun pieun supaya orang bisa ngaca. Teu kuat-kuat ngabungakeun tong nyusahkeun kitu kuring kurarasaan can bisa ngabungakeun janji moal nyusahkeun sanajan teu bisa nyana henteu full henteu maksimal paling henteuna dina hate urang tong loba teuing nyusah ambe engke nu naur anak-anak incu putu urang panan hadis mimitina ge geurasing hade ka indung jeung bapa engke anak-anak maneh anu ngabales. Jadi lamun ayeuna budak kurang rada mantahul tong tudang tuging maneh anak saha. Halo? Budak dititah hese Asia ngalaka saha. Bikin kapoho ka anak. Orang Indonesia mah kitu bunga ting sok poho ngais budak keur cumo nang ning ning nang ning ning ieu budak saha ieu teu apaleun ka anakna sorangan saking bunga teh ngeureun heneknya kitu sok poho ka anak ari sia anak saha da aing baheula sarua jeung sia anu baheula nyahoeun. Mudah-mudahan we urang masih kena bisa ngabagiakeun indung jeung bapa. Asa bisa-bisa we lamun geus eueuh kari kiriman doa. Naon we malah inget-inget teuing ka indung atawa bapa nu geus eueuh, sodakohkeun ka resep indung jeung bapa. Inget ka bapa nu geus teu aya, ceuk budakna teh asa inget ka bapa di tengah kieu peuting aya nu kerek teh. Da kerek we teh sarua jeung bapa jeunatna baheula. Sok rada kitu harimana mah beda. Lah ngarendeng nadipan da kerek teh dua variasi. Ingat ka mama baheula cenah pirajenan ngadawung di tepas teh sok ngopina teh jeung raginang atah. Isuk-isuk teh beureun koloyong ngeungan raginang nu asakeun bae. Geus meunang raginang teh meunang meuli ti mawat. Nah, promosi. Koloyong we katatangga. Cek urang teh eceuk cenah aya naon eta mamawa ragina. Puguh keur peuting teras inget ka bapa jeunatna ari kitu. Sok inget cenah bari ngadawung di tepas teh bari ngitung nu ngaliwat pirajina nangkep tuur jeung mak cenah ngarendeng di baturan ari mah mah bari ieu eta kuar piru dina sumut teh bareureum kan nyisik mana bari nyisik bapa nu bari ngelatis raginang atah da geus eueuh kabeh metik bapa teh usum metik jadi tidak ada giginya. Beri ngomong taweh wong ngobrol
teh nyambung deui cek mana ngomong galer bapak nama ngomong idul ngan lucu nepikeun ka paket rok itu kayak bener mata kan tapi contoh cenah pugu mata kina mah inget teh ka bapak teh seneng raginan kami teh hayang soda muga-muga we sodako ganjaran raginan ieu dibikeun ka bapak jadi ngan kayak nepi ka jero kuburna mah moal raginan moal beda deui kaayaanana buat tingdahareuna mah urang jero kubur teuing naon ngan dina riwayat mah aya jalma paciu hafal paciu ribut bahasa Cina teh paciu ari urang gaur narima duit teh marulungan teh paciu di jero kubur katingali aya jalma kaimpikeun di jero kubur teh keur meluk bae aya nu sejen paciu mulungan aya nu ngirim cahaya ada di bakian nu katingali ngan aya sakurang we ngeluk di jero kuburan keur ingsreuk kaimpikeun lain di kuburan bari nyalik sikrap eta mah ieu si Ibnu ngan barang disampeurkeun cenah kunaon ari batur paciweuh mulungan kiriman ayo cuma bacicing wae kami mah saha nu ngiriman budak boro-boro inget ngiriman kolot hirup teh masing-masing we ari itu mah cenah tetangga kami budak teh rada arideng unggal apa teh ngiriman we boh Fatihah boh sholawat boh sodako nu matak nu sejen mah mareunan kiriman ari kami mah budak teh nu ideng cenah kitu teh bisa ngaji nu mata kami teh hanjakal usum ngaji teh dititah usum ibadah tara diajak beureum kieu balukan barang kitu meureun ruas geuring jaludang isu-isu ditepungan jadi anakna nah eta anakna meureun sabisa-bisa ngirim iluna peutingna teh kaimpikeun deui yen eta nu ngaluk bae teh geus aya nu ngiriman eta riwayat teh hadis percaya hade percaya kari susul ka ditu kuring dikiriman Fatihah mun teu nepi balik deui daek mending ngiriman mending dikiriman itu kudu make bahasa Arab kusuna aja Gusti abdi bade sodako kebenaran malam Sabtu sok aya jimat hari ningali pamas teh meuni geugeut meuni deudeuh kami teh hayang mere dahareun lemcak cenah cak ngajimat teh dume ngadeuleuh beungeut ti pamas we kami sangat kacedatna aya nu ngahari-hari bapana baheula Gusti kintunkeun sodako abdi kapun bapa kapun biang namina fulan bin fulan jadi jeje yakin insyaallah percaya teu eta marek percaya syukur teu percayanya karep da urusan gaib mah teu bisa dipaksakeun lin halo kari urang nu teu percaya nu teu bisa ningali alam gaib kari percaya we ka nu geus sabab yakin jalma di jero kubur teh masih hirup yakin masih naon buktina masih hirup barang datang we geus disambut ku mungkar nakir selamat datang welcome to barzakh selamat datang di alam barzakh ngadaguan eta malaikat dua mungkar nakir teh ngadaguan anu keur nganterkeun bari babacaan di sisi kuburanna nalika incan nu nganterkeunana kakara malaikat datang bos man rabbuka tamatak ditanya ke hirup jadi henteu maot henteu beda alam pindah hungkul pindah hirup keneh tamatak mudah-mudahan we urang migawe kahadean singka sempur nepikeun kajaga ibu rama nu geus aya kantun kintunan bari ngaliwat sugan ka kongsi bari naik delman maca rek kulhu rek al ikhlas teu apal kulhu ari al ikhlas bisi kulhu mah rada panjang teuing al ikhlas nu rada pondok tah
pintungkeun ka ibu atana pirama saha we gede putra rek maru rek popotongan Iya. kirimkeun Gusti bacaan kul abdi ka popotongan si rungreup moal aya rungreup nu moal datang ceuk malaikat rungreup teh nu heuli sebut ngaranna insyaallah nepi amin ya rabbal tasbih tasbih